Kami teh bujangan. Geus sagala gableg. Geus sagala boga lah. Dina hiji poe kami macul. Di sawah. Ngan tuksel bae tuksel. Heuras. Dibenerkeun heuras deui. Tuksel pokona mangan heuras bae. Geus diceuceuhan oge ku tai pacul. Ku cai pacul diceuceuhan heuras deui. Si kanyu teh. Astagfirullah, ulah orang kita tuh bulan puasa mah. Nah, terus kami mikir heueuh. Kami ge salah gableg, sawah gableg, kebon gableg, muning aya, sapi gableg. Angotlah bangsa hayam itu ieu mah. Kapacul-pacul, asahan bedog gableg kami teh. Ngan atuh nangeun, ngan hiji ieu nu can boga. Gemok kami can boga. Kumaha atunya. Ngan kami teh kawin bae. Kawin. Tagus kawin teh. Udah boga, geus boga gemuk. Ngan tuksel deui bae. Tuksel kami. Sakudung hayam. Sakudung hayam. Kurang peuting pokona teu eureun. Da boga ieu atuh. Pamajikan oge pusingeun tapi ka ngomong kieu ye. Asih betayang bae. Boro-boro kitu atuh da. Kami rek ka sawah. Arek ngaloyok jeung arek naon ngawuluku. Can tepi-tepi acan ka sawah. Masih kene deukeut. Balik deui aing ka imah. Rek naon kapan rek ka sawah ka ditu rek ngawuluku. Kalah balik deui. Lah, sakedeung. Lah hayang nyakedeung. Lah, nu kitu-kitu. Heueuh da. Hayang nyakedeung bokona mah. Heueuh atulah. Nu mata kami ditah nyanung. Nyanung ka ditu lah. Sundel aing, pusing aing. Cek pamajikan tapi ka kitu tah. Ngobrol ka kami, ngomong ka kami. Atuh nyanung. Nyanung dabungan pusingeun pamajikan nu kahiji da. Tita da hayang bae. Nyebut nage cek pamajikan nu kahiji si Jadol. Cek nu kahiji oge pamajikan si Jadol balas hayang bae. Mata kami nyanung. Nyanung bae. Atuh raos. Lah boro-boro bager nu boga pusingeun da wing hayang bae mengpeung boga. Ari baheula mah keur bujangan maneh hayang boga. Geus boga ge heueuh teu eureun. Nah, nu mata pusingeun lah piang paduli lah.